Teu kudu gancang, nu penting nepi. Sampurasun. Dina kahirupan loba hayang gancang, gancang sukses, hayang boga sagala. Teu beda we jeung konten kreator pemula. Hayang buru-buru MK, hayang buru-buru gajihan. Tapi teu sadar, nu gancang kadang leungit rasa. Sabab nu hayang gancang mah biasana sok melakukeun sagala cara. Moyan teh ngajarkeun yen hirup kudu boga jeda. Teu kudu gancang-gancang, nu penting nepi sanajan lalaunan. Hirup teh kawas jalan nanjak, lamun teuing maksa malah bisa capek di tengah jalan. Tapi lamun cicing sakedap ngumpulkeun napas, insyaallah nepi kalayan salamet di tempat tujuan. Cicing tapi jauh leumpang. Cicing sakedeung bari moyan siga henteu nanaon. Tapi di dinya pikiran urang keur leumpang jauh pisan. Ngalanglang kahirupan nu pinuh ku harapan. Kadang moyan teh henteu pikeun eureun, tapi keur ngapungkeun imajinasi. Saha sangka ide gede sok datang tina moyan. Gusti sok ngirim inspirasi dina suasana nu keur tenang. Jadi ulah ngaremehkeun kana moyan. Sanajan cicing sabarana urang keur leumpang dina jero pikiran. Cak moyan ieu